Ieu dibacana Mir rabbihim. hukumna Idgham. kunaon idgham? Karena nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham yaitu ro. Ieu dibacana Sawaun alaihim. hukumna Idhar. kunaon idhar? Karena tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar yaitu ain. Tah geuning. Tos mulai rada lancar ayeuna mah. Ieu teh can sabaraha? Masih seueur hukum-hukum anu lainna. Geus puguh hukum nun mati dan tanwin aya 4. Idhar, idgham, ikhfa, iklab. Acan ke aya deui hukum mad. Aya mad jaiz, mad wajib, mad lazim. Anu secara global dibagi kana 2. Aya mad asli, aya mad far'i atau cabang. Tuh, engke di pesantren diajarkeun, terutama tilupan ilmu. Ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Tulus lin pesantren. Tulus atuh Pak. Tulus sepeda naon? Emang aya biayana? Ulah mikiran soal biaya atuh Neng mah. Soal biaya mah urusan bapak. Urusan Neng mah ayeuna kumaha carana supaya Neng belajar sungguh-sungguh, ngaji sungguh-sungguh, sing nepi ka bisa, malah sing nepi ka ngarti jeung prak-prakanana. Tos heula Bapak bade ka balong. Shadaqallahul azim. Bapak bade ka balong. Neng bade ngiring moal. Naon kitu teh? Moal. Nyantos itu. Tahu kan Icis? Icis. Jeung naon Icis? Yang masyarakat kota. Teu acan aya Neng. Engke lamun tos aya artosna ku Bapak pangweserkeun. Tuhnya bapak mah. Naon tuhnya? Atuh boro-boro jang biaya pesantren jeung masyarakat kota kita aya. Beda ari masantren mah atuh Neng. Kan Bapak teh neangan heula meureun biayana, usaha heula, upaya heula. Tos Bapak bade ka balong. Neng tong ka mana-mana, komo ulin jauh-jauh. Sararieun ayeuna mah Neng. Nya, Bapak bade ka balong heula. Abi Putri. Putri bangsawan ti negara jin. Ah, lila. Di negara jin. Karena Melani anaknya baik, rajin ngaji, rajin sholat, Abi diutus untuk menjadi sahabat Melani. Siap memenuhi semua keinginan Melani. Tegadur kuota kan?
Ya put, bisa tengah yakin cemilan. Kesel atuh youtuban tebari nyemil mah. Oke, siap Tuan Putri. Assalamualaikum. Bapak, Ayeuna Neng jawab anu jujur. Neng tiasa gaduh kuota eta ti mana? Terus Neng tiasa meser cemilan anu seueur. Eta ti mana artosna Neng? Jawab anu jujur. abi teh Pak gaduh rerencangan namina Putri di negara jin. Di negara jin. Keheula. Kumaha mimitina Neng bisa berteman jeung jin? Pan abi teh Pak, cenah abi teh budak bager, rajin sholat, rajin ngaji. Jadi aya jin hoyong berteman jeung abi. Abi teh Pak hoyong sagala di cumponan, abi hoyong jajan di jajanan, abi hoyong kota pangmeserkeun. Pokona enak. Astagfirullahaladzim. Istighfar Neng, istighfar. Bisa jadi eta upaya setan keur mengkolkeun akidah Neng, keur mengkolkeun jalma tina akidah. Neng, setan bakal ngalakukeun rupa-rupa cara supaya manusia mengkol tina akidahna, supaya manusia jauh tina pengabdian ka Allah, supaya manusia lepas tina ibadahna. Memang dina ajaran Islam, Islam memberikan kemudahan, tapi setan memberikan jalan pintas. Dina agama Islam ada yang namanya kemudahan Neng, baik eta aya sarana na atau karena situasi dan kondisi, tapi tetap aya nu dilakukan, tetap aya usaha, tetap aya ikhtiar. Tapi lamun setan memberi jalan pintas, cenderung tidak ada usaha, cenderung tidak ada ikhtiar, bahkan manusia bisa terjerumus karena jurang kemusyrikan. Astagfirullahaladzim, anak bapak babaturan jeung jin. Hampura abi nya